ini cantik banget gini, atau ini namanya Konah, Markona. Ayo! Kata salah. Ini cantik banget, hei. Kamu salaman dulu sama. Atau tempat sini. Ini pacar saya nih, si cantik jelita nih. Pokoknya nanti saya kenalin ya ke orang tua saya di sana ya. Pokoknya kamu harus cantik, pokoknya walaupun banget 3 curang pato juga ya. Oke. Terus tahun baruan kedua poin kayak mana itu nu aduh can lunas ya. Bakar. Puasa pokoknya tahun ayeuna mah tahun baruan teh. Tapi tak belum lauk nanya penting meni nanya. Ya oh Itu tuh. menang papi. Siapa dulu dong? Selamat siang semuanya anjing. Hai Charlie. Wow, hebat tuh datang anak orang. Lain si Charlie, eta mah si Mahdi. Bukan suka panggil sayang ke dia kan Charlie. Ini sebentar, ini teh aya acara naon ini terpalan kieu euy. Saya naon? Iya pan setahun baruan penting. Tahun baruan. Terus bakar didinya melem lauk naon segala. Hadir, Mas. Enggak Sebentar, jadi saya teh mau kenalin ini teh calon istri saya, Mah, Pak. Lu bener. Ini cantik banget gini, atau ini namanya Konah, Markona. Ayo! Kata salah. Hah? Itu salah. Ini cantik banget, hei. Kamu salaman dulu. Salaman dulu, Markona. Turang pantok goblok. Salaman dulu. Aduh eling atuh. Salam dulu. Mah di eling. Atuh sirah. Arah teu aing. Ieu di mana ieu mama ieu? Kan ini di Arab saya bawa cewek ini wanita cantik banget. Ini calon istri saya mau kenalin ke mama dan papa. Mantap. Papi Apa dia? moal ieu kitu didukulkeun Iya nya. Apa dia calon teh ieu lin? Aku mama teh dicalonkeun Mana teh dijawabkeun jeung si Mincer. Tidak, pokoknya mah saya mah jatuh cinta banget sama si Ona. Gak mau sama si Marce galak. Bandingkeun sok gelis mana? Ya gelis ini atau walaupun juga geset juga dia mah sangat mulus. Salah. Meureun jeung calon aya nu salah mah. Jika nama barong. Iya barong. Nu bener. moal mana eta ngadukunkeun si Charlie ka bogoh aing jadi kitu patut. Salah. Charlie, ieu teu bisa ngomong mana bogoh kan teu bisa ngomong. Sia turak pantau ngomong kehead. Goblok teh. Bukan kacamatana atuh udah teu kacirieun hayang nempo beungeut asli maneh cenah. Maknya atuh bogoh kanu kieu ih eling atuh. Atuh tempat si Ini pacar saya nih, si cantik jelita nih. Walaupun jika kekeset mah, saya sangat mencintai si Markona. Karena boolnya hidung mah, yang membuat saya jatuh cinta boolnya hidung mah, bodoh. Laluan aing mah ih boga. pusing nyaho ah. Salah teuy. Enggak dong, Kayak pakai enggak. tetes mata atuh teh ita pakai tetes mata Oh, teh atuh salah. deui setek teh mana Charlie mana teh ih. Markona, coba jelaskan kenapa kamu jatuh cinta sama saya. Ih, Teu bisa ngomong aing maneh atuh nyaho si Sarona mah teu bisa ngomong. Aku aing Salah. ngerti gitu jelema ieu tuh. apaan calon ieu teh ieu tah si Mince nah mamawan kieu. Ieu mah engsel panto ka ieu. Ya salah. Jauh-jauh. Buah-buah didukunakeun meureun. Jauh-jauh di Serang Banten mah mau tulak panto. Banten aing oke. Ieu teh si Mincer teh ngadagoan tahu di puting mula. Isukan sing balikna tah. Bieu teh kekarakan ieu. Ayeuna datang der kalah ningali kieu atuh. Leuheung mau bule-bulenya leuheung Sapi serieun entong ieu mah. Kebayang mah sadar teh wah kok. bener ieu mah teu bener aing mah. Jadi ini teh pilihan saya, Mas, Pak. Istighfar menang 100 balik mah Apa yang harus diistighfarkan? Lihatlah ini nih. Banget mah, walaupun juga kekeset. Aku teh tetap bogoh Mahdi teh. lu bener Cek Mahdi oge, Mahdi teh kapencut ku si teh karena boolnya yang hidung mah. Anjir. Tutung mah. Kalau dibuka tutung boolnya. Ini kan turunanana juga kumaha kosong gitu aing ngalieur. Anjir gosman meureunan. Gosong maning. Lagi pulang teh ngomong-ngomong pi anjing. Nah bilang ngomong Ih tadi mah bisa. nah Saya tuh mah bener sudah tidak bisa berkata-kata lah lieur. Lieur, aing mah. Lieur aing mah lieur mah badungan. iya kudu ubaran Ini ngerokok dulu Pak, ini pulang nyoba nih, aduh. kudu Koreknya Pak, pinjam korek Pak.
lain aya hargaan kene 17.000. Ada dong, murah nih. Aing mah Murah murah, meriah aduh, nih. aing Di mah. rokok murah meriah. Sali gawe naon mana di kota? Jadi itu tepira ngelapan jalan. Iya, panggung mah kieu Gosong. Ya, pan caritana teh marce caritana teh orang teh keur gawe ngelapan jalan tah. Panggil bidadari. Ieu teh keur ngemis. Awak asal mah awak buka keh, bu juring pokoknya nama bu setan awak teh. Tadi teh mandian Charlie mata kapal oge. Mata apa bu arah tutung hideung kita pas nempo pandangan pertama nempo yang tai na hideung tutung mah bah. Kagoda mana kudu Kagoda da saking tutung jarang lu boga bol tutung teh. Astagfirullahaladzim. Mami Kita nama nambah mami ya. pelepas Iya, santai aja. ya. Santai kan. Hancur alam dunia tuh kayak film aduh hancur ya Allah. Pelajaran Astagfirullahaladzim. Aduh anjing. Ieu rek kumaha ieu. teu kuat. Aduh, Gusti. Masa depan bakal kumaha jika kieu ih. Rangsaka dia juga lele ieu mah. Cing atuh panona meureun geus kumahanya geus ka ieu meureun kunaon kitu katutupan naon sih. Eta teu boga. Tinggal si bapak dekat ieu rek kumaha. Anjing si papi kuatan sekarang sakit tuh. Orang ngobrol sih teh goblok di kerageun kolot aing teh goblok teh. Ku aing Udah kudu enggak bener disetung, wae mah. atuh kunaha. Iya baik itu disetung jelema teh. Heunya tinggal we eta mah. Lain mami kayak itu memang dia. Teuing. Teu bisa ngomong kieu. Enggak bener meureun. Aneh Aing meureun. bawa teh mau ditolak kita. Ya ampun kumaha pun juga bancet rek Aduh aing kumaha. mah. Aduh. Jadi mama bapak gitu sebelumnya Marce maaf saya teh bukan menolak kamu ya. Jadi saya teh mau minta Tuh. Masih ya. sebentar acan ke ngomong. Musyuk mana mah goblok jelema teh acan keuna. Kan atuh leuwas Awas aing udah dago si goblok teh. Ya jadi begitu saya teh mau minta restu kepada papa dan mama. Apakah merestui si ini si kekesnya di si boy hideung? Aing asal ieu atuh. Aing Kumaha keturunanan. Magis mami papi geus we atuh abi main make balik da si tadi lebih memilih si Sarona Markona. Atuh kayak heula sing sabar. Aku aing mah suka Ieu mah bawa kunaon kitu tamatana aya kaganggu kitu. keun bae. Ayeuna kudu diubaran heula mince cicing. Keun bae abi make balik tah eta kop mere tah. Ieu mas nata kerajaan aing make balik tuh. Oh, kayak Tenang kan dipanggil teh nya dipanguruskeun nggak cicing. Kalau ada orang gerek ya, erek liar heula tuh cara rapat di Jadi taringkeun aing mau situ lapan teh Asal, mana? Teh sarieun atuh. Terus Mawa kumaha teh tuh nu mah ieu? bener ih. Mah ieu kumaha tuh mah? Ah terserah we eta mah. pokoknya mah bubar. Langsung baru-baru kieu jelema Udah sarieun atuh deh. Normal ge ah biasa pusing pun lagi. Mucion ah mah. Ngomong goblok mata ka si teh. Tuh udah kalah kaki tuh luhak we keluar aja kunaon atuh. Rek di salon mah sirahna mah. Salon teh diangkatkeun tah. Heeh. Nah. Orang mana? Sudah nggak bener wae. Aduh aing. Kudu diubaran gitu kumaha. Manya tuh ngomong jeung kumaha ieu tadi jawab. Tuh, nepi kasih mince ge nepi ka indi tah sieun atuh da. Paling ini sama si Bincer ini goblok ah dibahanya hanas dibawa ka dieu ku aing teu ngomong-ngomong goblok ya. Sing balik atuh mawa jelema teh ih nu kitu. Ari mama sing balik tinggal ya atuh sak glowing mah ieu teh alami mah Tapi ningali mun bodas mana teh. tuh bisa ngomong tuh. Ieu mah kudu dijejak heula mah. Hok dijejak heula gara sirahna teu hancur lah. Lari tuh teu ngomong-ngomong teu naon. Manya juga ngomong jeung patu we ieu mah bener ih. Aing pusing aing mah. Balik mawa jelema teh. Terus geus kumaha no? Mama ka mana? Ini tuh lieur aing mah pusing Betang ngilu ari ini ka boy. Nggak bener wae dobongna